Sallallahu ala Muhammad. Yusmiu mau bisa ngadenge anu dua perkara anu mau bisa ngadenge karena ngajerit nama jin jeung manu sakabeh makhluk Allah lianti jin jeung manusia ngadenge ngagorowokna ngajeritna eta si mayit dek diadus kata kudu apik-apik ngadusan teh dorok dok si apik komo lamun ku cihaneutnya make bolsa itu kudu ditetelan tuh ulah digudrut sabab tapakna keluar roh ge masih kene karasa jadi ieu ngagorowokna si mayit ngagorogan pedah teh kadenge coba mun ngadenge boro urang nu di luar nu ngadusan ge bakal buriak atuh sakabeh makhluk Allah ngadangu kecuali jin jeung manu eta nu moal atuh kieu we contohnya mun urang ngaliwat ka kuburan mana we tah ka Cilembu bieu assalamualaikum ya ahla ziar mereka gerok teh saringin waalaikumsalam urang rek bae jigana pingsan tapi Cilembu mengkau waalaikumsalam jigana teuing kumaha bola mengerikan atuh ceng nu ngadangu iwati sakabeh makhluk iwati jin jeung manusia nu moal eta jin jeung manusia mah moal ngadangu gitu. Yasma'uhu atau yusmi'uhu kullul khalaik ila saqalain ngadangu tah kana gorowokna si mayit sakabeh makhluk kecuali jin jeung manusia eta mah kumaha ngomongna ieu taqulu ya gusalu hei jalma tukang ngadusan as'aluka billah nyungkeun kaula ka Gusti Allah gitu ayan sia bibirikeun ulah tarik-tarik ting eta ngalakan pakaian gitu ulah teh geuning ulah tarik teh mah tak dengan ari model nu geus eta mah nya kadang-kadang sok digunting itu diporosotkeun mending kana digunting anu li masing marakna erau kayak dek marakna palu arit oge karep teh aya gen maju mahanya marakna palu arit hammer palu gunting sakira-kira lamun didurudud bakal karasanya jadi eta dulu ya Allah ya Rabb gitu nyungkeun kaula ka Gusti Allah kana enta ngalaan kana pakaian teh birip ki sing lalaunan gitu ku nyeri-nyerina sing lalaunan fa ini asata qad istaraha min mujadibatil malakil maut mangka eta teh ka kaula sayeuna keur ngarasakeun naon keur ngarasa anteng coba lamun ditarik eta pakaian karasa ngeri nah di ditarik teh masih urut dicabut nyawa ge masih kene karasa nyeri gitu jadi ditarik pakaian gitu teh masih kene nyeri atuh tapak dicabut nyawa teh gitu mata qaida subba alaihil ma'u soha begitu dikucuran eta mayit ku cai maka ngajerit tah di mayit ngoceak mayit teh ya Allah udah mau ngadenge coba mun ngadenge jelema jigana moal pati ludeung mah ludeung da ngeri atuh jadi begitu digucuran ku cai ngaceak mayit ngajerit teh bahasa laki yaqul ya gusal billahi la tasubbu ma'aka haram hei tukang adusan kan ulah ngucurkeun anjeun kana cai nu ku anjeun haram cai panas ulah mata geuninnya ulah tiis teuing ulah panas dari anak kuku kecuali mayit anu dipetingkeun mun mayit anu dipetingkeun eta entong ku cihaneut mun ku cihaneut mah diisukeun gampang bau ku citiis we ari kitu mah mayitna nu rek naon di mandian hari tarik dikuburkeun ku cihaneut gitu beda teh da lamun nu rek dipetingkeun misalkan ku sabab darurat geus diadusan teh diadusana ulah ku cai haneut ku citiis we lamun ku cihaneut mah eta ngarangsang kana cepet bauna eta wala taj'al ma'aka haron wala awla baridan ulah ngajadikeun anjeun eta cai nu dikucurkeun boh cai panas atawa cai tiis jadi ulah panas teuing ulah tiis teuing eta teh karasa teh ngajerita teh ya Allah ya Rabb fa inna jasadi muhtarikun min naj'iruh tuh jasanya ada jasad kaula teh eta kaduruk keneh ku tapak dicabut jadi panas kaduruk keneh ku nyeri-nyerina dicabut roh itu mata faida gosaluhu taqulur ruh di mana begitu dia rusa mangka eta ruh teh ngomong
Billahi demi Allah ya gusal. Hei, jelema tukang ngadusan. La tamasani kawian ulah tarik-tarik teh ngusapkeun kana awak kau. Sok ningali kudinya, gudut ya Allah. Komotan geus rieu mah geus ngocokan eta tah nu liang-liangan tukang, ya Allah ya. Tong dikitu. Diparejekeun dengan alana mun dina kitab begininya disangke tah si ieu beuteung kecana teh dikitu. Dilalangan eta oge. Eta teh kaluar teh. Ieu mau dikocok. Teh bahasa ge kade ulah ngaragap anjeun ka kaula, tarik-tarik teuing. Ya Allah ya Rabb. La ta'za qawiyan bari tarik ulah. Ya demi Allah bahasana ge. Fa inna jasadi khurujun bi khurujir ruh. Tuh. Makhrujun bi khurujir ruh. Sanya jasad kaula eta anu dikaluarkeun tina tapak kaluarna eta roh nyeri. Kan beda anu sare jeung nu maot. Nu sare mah panan dibagegan moal nyaho. Nu maot mah dibagegan nyaho. Nu sare mah diciwit hare-hare. Nu maot mah diciwit ngajeri. Bedana teh mata geuning sare mah wargina anu maot. An-naum akhul maot. Sare mah wargi maot. Jadi dulur. Hampir mirip dina pada ngajelepengna mah. Ngan pada hari nu maot mah apaleun, nu sare mah teu nyaho gitu bedana teh. Mata an-naum akhul maot gitu. Wargina untuk tong sok loba teuing wawargian jeung maot. Nya wawargian kecuali urang inget-inget kana maot kudu tah. Kudu inget kana maot. Begitu. Jadi jasad kaula itu makhrujun anu dikaluarkeun bi khurujiru ku sabab kaluar ruh dipaksa. Hayang teh aya. Eta nya aduh ya Allah ya Rabb. Faida parago min ghuslihi wa doa pikapani begitu geus beres diadusan bawa disimpen dengan diamparkeun kain kapan tuh di luhurna disimpen dek dikapek di kain kapanan wasudda mau diaqodamah di talian tah dina tempatna dampal sukuna di talian geudinya nadahu mangka ngagoro ya si mayit kata jama billahi demi Allah ya gusa la tasyuddu kapana rosi demi Allah ulah ngebungket anjeun tarik-tarik teuing kana naon kain kapanan sirah kaula. Masuk aya geus paratok teret nya. Talian ada geus pamot ieu. Ulah gitu. Ulah gitu. Justru nu geus maot karasan. Gitu. Tah lamun urang ngadenge kisah ieu, urang dina ngamandian mayit, wah asa ngeri. Ketir itu geus sababaraha kalinya. Pertama teh aki tah baheula almarhum da lain teu percaya kana mengamandian tukang di dinya usah lain anggeus we ku urang jeung emah gitu tah pas lebah kolot mah teu sanggup teu sanggup lebah kolot mah bener asli cerik mah henteu kolot geus ieu wah eta mah hese katahan aslina hese katahan nyumput era eta ceriknya bahkan kalau keur gering oge masih kena keur ngobrol ngagukuk teh nyarekan kunaon maneh teu kunaon nyumput tapi aneh teh teu bisa ditahan aneh jawa ngagukuk mantap ulah tarik-tarik teh ngabeungkeut kapan sirah kaula kitu ceuk mayit hatta aro wajha ahli sehingga kaula bisa nempo kana naon beungeutna keluarga kaula pamajikan jeung anak ini tong di bulanan gitu. Awa auladi jeung anak-anak kaula wa akrobai jeung pirang-pirang karabat kaula fa inna hadza akhiru ru'yati lahu mangka sanyana ieu teh terakhir kaula nempo ka keluarga ka anak jeung ka karabat deui terakhir cenah da moal nempo deui geus kitu eta keur waktu di kain kafanan Pana al yauma aku ufarikuhum wala ahrum wala arahum ila yaumil qiyamah ila yaumil qiyamah kaula di dieu rek dipisah hayang nempuh heula beungeut pamajikan beungeut anak beungeut kulawarga karabat sabab di dieu kaula pipisahan geus moal panggih deui ila yaumil qiyamah nepikeun ka poe kiamat ieu ceuk mayit dina nalika di kain kafan
Faida ukhrija mangka di mana dikeluarkan salma itu mayit minad dari timah geus beres kaluarkeun nada mangka ngagoro ieu si mayit billahi ya jamaati demi Allah he anu kukumpulan kaula la ta'jalu bi hatta auda dari ulah gancang-gancang teuing cenah anjeun wa kaula sehingga kaula dek nitipkeun heula kanu ka imah kaula mun kadengenya kena pasarannya yang ngomong kita mayit begitu dikeluarkan ti imah ulah gancang-gancang teh ulah tak jahat sehingga kaula rek nitipkeun ka imah ya Allah ya Allah auda'u dari wa ahli dek nitipkeun imah jeung pamajikan kaula atau jeung keluarga wa aqraba jeung pirang-pirang karabat kaula wa mali jeung harta kaula gitu tong gajang-gajang teh geuningan mata begitu dia geus sok aya neuning nu maca la ilaha illallah naon teh gitu kan ada nya keur maca keur nahul kitu la ilaha illallah sebenarnya ya di rodaan di panggung dan merenang kalakuan jelema aralus eta teh diantaranya jelema aralus begitu itu geuningan maca ulah naon la ilaha illallah atau bismillah atau fatihah gini ya bid'ah sebenarnya mana geus we bawa buru-buru gitu sebenarnya mah nanti mah kalakuan jelema aralus itu supaya temayit teh mawa tauhid kitu nyokot hade sangka we urang mah gitu da lewo mah bawa langsung bang geus disolatan bawa urang gitu pan urang teh suka lalengkah dan nutur ke batu geus bawa lewo mah kitu ku sabab kudu buru-buruna mayit dibawa ka ku sabab jelema-jelema nu saleh mah teh yang buru-buru jelema nu saleh mah hayang buru-buru dibawa ke tempat. Beda jeung jelema nu teu saleh eta mah linglung. Kaula dibawa ka mana? Linglung. Nu saleh mah hayang buru-buru dibawa ke tempat. Beda. Geus kitu sumayuna di billahi ya jamaati taraktu imraati armalatan. Geus ngagorowo deui ieu si mayit billahi demi Allah he anu kukumpulan jeung kaula. Taraktu imroati marmalatan kaula ninggalkeun ka pamajikan kaula armalatan jadi rana. Gusti, orang da bengsat mah komo. Arek boga budak hiji leutik keneh eta oge. Mau salakina teh rada untung keur anu ngurus budaknya. Rek nyaahan kitu lain nyaahan tapi nyaah-nyaahan mantap ulah kapalang jeung indukna pikanya. Halus bu sikat wae halus. Gitu. Taraktu imraati armalatan kaula ninggalkeun pamajikan kaula armalatan jadi tanda gitu ieu cek mai mata fa'alaikum ala tuzuha auladi yutama kan ulah belah milaraan maraneh kabeh ka keluarga kaula ka pamajikan kaula ka anak-anak kaula sehingga anak kaula nu ditinggalkeun yutama aja di anak yatim gitu itu pesan mayit detik terakhir dina nalika keluar ti imah pesan mayit matak fa'alaikum ala tuzuhum ulah milaraan maraneh kabeh ka anak-anak kaula gitu fa inil yauma mangka sanyana kaula al yauma dina poe akhroju keluar min dari ti imah kaula wala arji'u ilaihi kaula ti ayeuna keluar ti imah bahkan moal balik deui ka aranjeun kabeh satuluina gitu nya jadi keluar ti imah harita wala arji'u ilaihim geus moal balik deui gitu ka kasarana ya abadan salalawasna wa idahu dia alal janajati di mana disimpan ieu mayit alal janajati kana janajah yaqulu naon alal janajati janajah yaqulu ngucap ieu mayit billahi ya jamaati la ta'jilun bi demi Allah he nu ngadariung kaula ulah buru-buru anjeun ka kaula ulah ngabuburukeun kaula ka anjeun ka kaula hatta asma'a sauta ahli sehingga kaula hayang ngadengih heula kana sorana pamajik wa auladi jeung sora anak kaula ieu cek mayit jadi ulah gancang teh gitu kaula hayang sehingga kaula bisa ngadengih heula kana suara pamajikan jeung suara anak-anak kaula gitu wa akribai jeung sapirang-pirang karabat kaula dulur ku hayang-hayang ngadenge mah
mayit. Kamu lamun dengekeun anak bacaan mah atawanya naon bae sholawat itu yang khusus bagjaeun mah itu. Gitu. Berarti katingali nya. Mata fa ini al yauma ufariquhum ila yaumil qiyamah. Mangka dina poe ieu kaula rek pipisahan jeung pamajikan jeung anak nepikeun ka poe kiamat. Geus moal balik deui kewe di kiamat. Gitu. Faidah humila ala janajati di mana dibawa gue dibawa tah digoto karena janajah teh aja. Gitu. Kabeh dibawa waqtu jeung ngalengkah ieu jamaah kabeh biha kalawan eta janajah. Salasa khutuwatin kana 3 pirang-pirang lengkah geuningan sekali geuningan matak sok diarureusian yang kedua aralus nya la ilaha al-fatihah geuningan al-fatihah salengkah terus la ilaha illallah belenjang tilu memeh itu 3 kali heula ngalengkah tojog langsung diguruduk bae gitu. Yunadi ngunda ngagero ieu mayit bisautin kalawan hiji suara yasma'uhu kullu syai'in illa saqalain anu kadangu eta suara si mayit teh ngagorna ku sakabeh makhluk kecuali jin jeung manusia kadangueun teh. Wa taqul ruh adinya ngucap ya ruh ya ahibbai wa ya ikhwani wa ya auladi la tagurrannakumud dunya he cek ruh tanya he kakasih kaula hei dulur-dulur kaula, hei anak-anak kaula, kade anjeun ulah daek ka tipu daya. Kudun ieu pesen mayit sok punya anak ka nu harirukeun. Anjeun ulah ngajadikeun ka tipu daya ka anjeun kabeh. Dunya ngajadikeun tipu daya. Ulah sok ngagugulung dunya. Dunya mah keur urang sacukupna we. Itu hanas mah beungar henteu kakemungkus turun urun cilaka heueuh ripu beungar teu jadi. Rugi mah geus sidik teh. Habis di jalan teh memeh tobat modar sikir kumaha. Cilaka we. Modar memeh tobat naudzubillahi min dzalik. Neraka. Kadenya. Ieu cek mah cek roh kade ulah tagurrannakum. Ulah ngajadi katipu daya nyaan ka anjeun kabeh. Naon adunya dun? Hartina ulah sok katipu daya kudun. Ulah. Ulah. Kama gorosni seperti halna nipu daya ieu dunya ka kaula cek mah cek roh teh kaduhungna mah geus kieu anjeun mah kade ulah nepikeun ka tipu daya kudun ya seperti nipuna dunya ka kaula cek ieu si roh atau mai ya ina mah beureunan jiga nu moal jiga nu rarasaan mah anu karar itu jiga nu moal maot beureun ada iya lemah cek dengan kudu ngaraji ieu nya euy. Ngan bakal lalung saya nya sakusaha lah. Geus ieu udah bakal maot ya heuh pasti maot mah. Ya Allah ya Rabb Gusti. Wala yal'aban nabikumuz zaman kade anjeun ulah sok ngulin-ngulinkeun ka anjeun ieu waktu. Anjeun mah dur bedug santai wae begitu rek lohor teh. Salat santai wae kakara geus rek mepet ka waktu asar kakara urang caring geus rek sok yal abanna bikum sama ulah nepikeun kana waktu ngaheureukeun marana atau kemaneh ngaheureukeun kana waktu justru kudu sigep kana waktu artinya disiplin dina nu akhirna urang salila ngadudunya salila anu urang terlena ku masalah dunya waktu teh katinggalkeun sia teh ieu jadi mata ulah sakeukeureuy kamal laibabi itu seperti geus ngaheureukeun ieu waktu ka kaula ge rarasaan mah asa moal mau tuh macak we usaha itu ini segala digarap geletuk teh ayeuna teu kade maraneh mah ulah tak kitu cek roh teh maren mah ulah nepikeun kan diulinkeun ku waktu seperti geus ngaulinkeun waktu ka kaula ieu cek si mayit ya Allah ya Rabb mata gua tabiru bi sok jadikeun ta itibar gambaran maraneh kabeh kaula ieu mah tapi si geus kieu mah hese komo deui lamun geus kajadian seperti kaula ieu cek mayit heuh mau teh memeh tob kacida rugina ieu teh pesan si mayit ieu teh pesan roh